Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 17 Februari 2026. Masih dina surat Toha ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jeung yakin nyata auhayna kami geus ngawahyukeun atawa geus ngawahyukeun na kami saur Allah kasaha ila Musa ka Kangjeng Nabi Musa. Waktos Nabi Musa keur bingung sabab rek dikepung ku bala tentarana Firaun, Nabi Musa bingung ku macarana diwahyukeun ku Allah an asri kudu berangkat anjeun dina ieu peuting. Asri Isra peuting. Bi ibadi jeung hamba-hamba kami nyaeta Bani Israel anu jumlahna kurang leuwih 70.000 urang waktu sarita di zaman Nabi Yusuf. Duwi ka zaman zaman kerajaan Firaun. Santosna kabur Nabi Musa ti tempat eta sareng Bani Israel mentok di hiji pantai nyaeta pantai Khuljum eta teh pameuntasan ti Mesir ka Suria. Geus bingung rek lumpat-lumpat ka mana ngabencir tang tu dibrik rek lumpat tang tu diudak di hareupeun laut di tukang musuh. Turun deui wahyu ti Allah. Fadrib maka sok teungeul ku anjeun eta lautan lahum pikeun itu Bani Israil torikon supaya jadi jalan pil bahri dina eta lautan. Ya basa bari garing eta lautna teu aya baseuh saeutik ogenan. Ngemplong jalan geus katingali tuluy sadayana asup kana jalan eta 12 torikon 12 suku bangsa Israel. La takhafu jeung ulah sieun anjeun darokan kana yen baka kasusul ku Firaun. Wala takhsa jeung ulah sieun anjeun tilelep dina lautan sok sanajan ngadingding eta cai di sisi pada sisi manehna lumpat di tengahna bari garing jalanna lempeng. Saterasna tuluy Firaun datang nuturkeun ti paneuri pataba'hum tuluy nuturkeun itu Firaun hum ka Bani Israil. Firauna eta Firaun bijunudihi kalayan ribuan bala tentara Firaun. Satosna salamat Nabi Musa jarang sareng Nabi Harun sareng Bani Israil meuntas ka Suria kapalih ti ditu. Terus dituturkeun ku Firaun di tengah-tengah pagosyahum tuluy ditutup eta lautan kalalep eta Firaun jeung bala tentarana minal yami dina tengah-tengah lautan. Magosyahum naon perkara anu ditutup eta lautan ramang Firaun jeung bala tentarana di tengah lautan da ditutup caina deui ku Allah Subhanahu wa taala. Hikayahna Firaun mah tos ribuan tahun masih kena aya jasadna ka sisi sehingga ayeuna dimumikeun di kota Mesir. Saterasna wa adalla jeung geus nyesatkeun Firauna itu Firaun qaumahu ka kaumna teu pernah mere pituduh nu hade wa mahada jeung henteu pernah naon rupa hada anu disebutkeun pituduh. Jadi Firaun mah teu memparin pituduh saeutik ogenan ka kaumna nyesatkeun anu jelasna mah. Satosna dugi eta Bani Israil sareng Nabi Harun sareng Nabi Musa kapalih peuntas ditu Allah ngawahyu. Allah berfirman ka Kangjeng Nabi Musa, ya Bani Israil, hei Bani Israil. Qad anjainakum sanyana, anjainakum geus nyalametkeun kami kum ka anjeun. Min aduwikum ti musuh-musuh anjeun. Wa adanakum jeung rek janji kuring ka anjeun saur Allah. Jeung janji kami ka anjeun. Jani baturi digigireun atawa dihanapeun belah sisi Gunung Tursina al aimana belah katuhu. Jadi nurunkeun naon waktu sarita nurunkeun kitab Taurat kalangkungan Kangjeng Nabi Musa
pikeun pituduh jalan ka Bani Israil kanggo kehidupan salajengna. Tuluy nuluykeun deui wa anzalna nurunkeun kami alaikum ka anjeun kabeh pikeun bekal hirup anjeun almana wasalwa. Almana teh tegasna nu sok turun dina isuk-isuk nyaeta seperti madu anu amis, wasalwa jeung rupa-rupa sasatoan seperti puyuh manuk anu gurih anu dipencit dibeuleum enak. 40 tahun diwawaina eta Bani Israil di daerah eta kumana jeung salwa bari dituduhan kehidupanana ku Tauret. Jadi alhamdulillah waktu harita Bani Israil ari Islam sadayana ngan ngabangkang teh kadienakeun. Cag urang dicekapkeun heula ka dinya margi waktosna tos cekapan insyaallah enjing diteraskeun deui dina gelombang sareng waktos anu sami. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim.